iya nah ku kituna ieu nu janten udagan kulantaran ieu nu jadi udagan tah saestuna buhun disuhun ari agama dijaga kan jadi laku lampah meureun agama kadituna nagara ditata sing saha nu nyuhun kabuhun sing saha nu ngajaga agama nagara bakal katata nagara namakan ku perilaku ku sikap paripolah urang ngokolakeun APBD na kudu gaduh basisna basis tak tauhidan ari basis ka tauhidan ngautamakeun naon kapentingan rakyatna lain kapentingan diri urangna sanajan urang ngomong Allahu Akbar nyusun APBD ari asup hibah kanu sakumaha da teu Allahu Akbar ieu nu kudu dimaksad. Nah ku kituna sim kuring teh salaresna mah gaduh hiji cita-cita ageng lamun aya Sukapura aya Pajajaran pan ngajajar aya kabupaten kota satatar Sunda satatar Jawa Barat tiap daerah gaduh karakter dirina masing-masing gaduh identitas gaduh ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana lain tepak sejen igel meureun ngampar engke gaduh produktivitas kulantaran gaduh produktivitas lemur diurus kota ditata geus teu kudu ngerahkeun budak sakola studi tour tapi jerona piknik engke ge turis datang sorangan komo Tasik segala aya bandara aya kareta api tepi bus prima jasa sponsor kumaha laras teh bener nya jujur emangnya disumput-sumput daknya nah iya jangan naon ngembang iya tinggal urang dah kuring memperhatikan oh iya nu ngabalukarkeun kurang di pirosea ku sararea teh leungit identitas diri nah ku kitu nah ari nu tadi mah atuh Pak Bupati hal-hal teknis Pak Gubernur jalan ieu gampang nyin jalan mah Bupati bikin 2 tahun ka Gubernur Jawa Barat anggeus kabeh kunaon Kang Didi nganggap gampang da babari atuh asal aya duitna